Araya keneh ya teh. Badina Rasul aya peuting teuing teh. Setengah 10 peuting teuing teh. Teu acan tarunduh. Teu carangkeul. Teu gaduh rarasaan. Biasana jalmi nu normal mah hoyah ge teh tos tarunduh. Ibu hoyong normal. Pek atuh sarare. Daun salam, daun laja, nu ngajawab salam mudah-mudahan cing lebet surga. Haroyong ka surga. Hoyong maut. Alih. Hayang asup ka surga ari mautna alim rek jalan mana atuh? Daun salam, daun suci, nu ngajawab salam mudah-mudahan cing tereh ibadah haji. Haroyong ka Mekah. Hoyong ibadah haji. Hoyong naik pesawat. Uyos teu turun deui. Atak cing tari ngajawabna. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu anu tarik ngajawab salamna didoakeun cing awet muda. Nu teu ngajawab salam didoakeun salakina cing boga mamah muda. Sieun salakina kawin deui mah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Waqala aydan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah Suraqallahul Azim. Suraqa Rasuluhun Nabiyul Karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi Rabbil. Tabarukan bidu'a. Mangga aminan kusadayana cing kompak siap. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Coba ibu baca ulang. Kalah seri harapan teh. Talamun teu apal pilari we dina Al-Qur'an. Ngan moal dibejaan surat naon jeung ayat sabarahana. Sabab lamun di bejaan pasti langsung ditingali ayat eta.
teu dibaca heula ti awal leres teu matak mending keneh teu dibejaan ngarah kapanggih keur tadarus. Urang dieu moal kabita ngaoskeun eta doa lamun teu terang kana fadilah keutamaanana. Timbul we pertarosan neng nais memangna keutamaan eta doa teh naon. Tabili urang dia ibu ngagaduhan salaki anu bedegong atawa bapak gaduh pamajikan anu nurus tunjung atawa ibu jeung bapak gaduh barudak anu hese diatur tiasa ngamalkeun doa nu bieu. Aya we nu naros neng nais memangna salaki nu bedegong teh nu kumaha. Harayong terang ibu. Hoyong terang. Bapak moal kasinggung moal teu nanaon kasinggung. Tong boroning kasinggung nepi ka TBC lain urusan abdi. Nu kumaha cenah neng nais salaki anu bedegong teh ya kupingkeun salaki nu bedegong teh nyaeta anu dahar hayang kariam baju hayang kari make ari pagawean sapopoe ngan nguseup wejeng nguseup. Aya di dieu nu sok ngaruseuk. Ari pamajikan diabur, ari lauk ditungkul. Dipenta duit ku budakna ngomong teu boga, ari dina kopeah nyempel 50.000 jang nyieun eupan. Ari eupan ku endog meuni kokonengna na ari budak dahar jeung basluk jeung cilok. Cek budak aing daripada jadi budak mending jadi lauk. Aya di dieu nu kitu aya. Lamun di dieu aya nu kitu berarti eta teh salaki bedeg. Terus ayeuna kumaha pamajikan anu nurus tunjung teh? Urang balikeun ayeuna mah Pak. Pamajikan anu nurus tunjung teh nyaeta anu hayoh mentaan duit ka salaki meuli make up, meuli kosmetik ari kokoleuteun angger. Anu kitu teh pamajikan nurus. Terus neng nais ayeuna kumaha barudak anu hese diatur teh. Tah barudak nu hese diatur mah nyaeta anu dititah ngaji kalah nonton TV, dititah salat kalah nyoo HP. Aya di dia barudak nu siga kitu. Anu kitu teh barudak hese diatur. Lamun ibu jeung bapak gaduh murang kali siga kitu bacakeun doa nu bieu Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Tambihan Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas sabirin, Rabbi habli minal alimin, Rabbi habli minal amilin, Rabbi habli minal mukhlisin. Kaayaan ibu keur gaduh wudu tos salat tahajud telas tiupkeun kana mun-munana murang kalih ikhlas karena Allah. Bu tiupkeun kana mun-munana murang kalih. Kapan ditiup caritana lasok diwakilan ku kipas angin aja. Tiupkeun doa eta kana mun-munana murang kalih, doakeun cing janten murang kalih anu soleh-soleh barade diamalkeun. Insya alhamdulillah. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustadzah, wabil khusus kersana kasepuhan di dia, para ajengan, para kiai, guru-guru urang doakeun mudah-mudahan marantena anu biasa ngawurukan ibu bapak dina mingonan dina sasihan, biasa ngawurukan barudak dina sadidinten, doakeun para guru-guru urang sing sarehat amin. Nyaah kaajengan aja nyaah naon nyaah mere resep kaajengan resep naon
resep nitah. Memang aku rata teh Pak di mana-mana sami gitu kaajengan teh nyaah mere resepna resep nitah. Rek resep nitah kumaha atuh kaajengan mah tahlilan ka kiai 7 bulan. Sok atuh nyarora leceh. Dan nyanyi sorangan mah capek. Paling dia mah kompak nyarora itu si bapak nu dipengker culak cileun. Nyora henteu mundek maot atuh. Dan meuni pisan kahayang ditingali teh. Sok nu teu nyora diduakeun di imah cing nyanyi sorangan. Jika nu gelo. Sakali deui cing kompak. Tahlilan ka kiai 7 bulan. Kasurupan. Kamaotan. Nyolatan mayit. Ngaduakeun mayit, ngagotong mayit. Astagfirullahaladzim. Di dieu kiai sok ngagotong mayit. Ece di dieu kiai nepi ka ngagotong mayit. Kunaon bieu kiai atuh cen. Nyelangan ya. Allah ya Karim samemeh urang digubrakeun ke alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia punten urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, urusan lain jeung kepala desa tapi jeung ajeng kia mangkaning ajengan kiai zaman ayeuna hese gantina betul. Sok sanajan ibu jeung bapak masantrenkeun budak mang tahun-tahun hirup di pasantren belum tentu sanggupeun ngagantikeun ajengan. Leres henteu. Padak urang doakeun guru-guru urang, para ajengan, para kiai, ustad ustazah khususna nu aya di ieu wilayah mudah-mudahan marantena masing sarehat amin. Cing diparanjangkeun yuswana, dijembarkeun milik rizkina, ditambih-tambih barokah ilmuna, oge masing ditambih-tambih istiqomahna. Ini istri aku si Maudi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, dikawit Bapak RT, Pak RW, Pak Kades sinareng kadusna oge nu ngawakilanana, Bapak TNI, Polri sinareng hansipna pami araraya. Urang doakeun mudah-mudahan para pemimpin urang salaku ais pangampih salaku pamong desa doakeun marantena masing sarehat amin. Ibu jarawab cing jujur sadayana baritari osok ngadoakeun Pak RT. Aya Pak RT na aya. Keur museu. Oh, Pak RT pelaku museu. Pak RW na aya Pak RW. Tamumpung araraya ibu jarawab cing jujur bari tarik ngerah kadanguan ku Pak RT Pak RW osok ngadoakeun Pak RT, osok ngadoakeun Pak RW karunya teuing Pak RT Pak RW tada didoakeun ku rakyat teh mangkaning tingali di urang keur usum corona kamari usum BLT jeung bansos tah geuning nu teu kabagian pan nyalahkeun ka Pak RT. Majarkeun teh lah RT teh nu dibikeun bansos teh nu wauh we hungkul. Aya di dieu nu sok ngomongkeun RT jeung RW kitu. Loba nu belah mana diukna? Kade Bu Pak sami pemimpin ku urang-urang doakeun. Sabab naon capek jadi pemimpin teh. Salaras nama orang oge pemimpin jang awak orang sewang-sewangan. Mimpin awak nyalira geus hese, komo deui mimpin awak Pak. Patak doakeun para pemimpin orang sing salehat, cing paranjang yuswa. Oge masing tiasa mencontoh kepemimpinan baginda Rasulullah.
Amin ya Allah ya Rabbal. Kusim abdi dipika hormat Sohibul hajat sakula wargi kersana Bapak Sukatma sinareng Ibu Imas. Oke murang kalih Ujang Safik Ali anu nembe di khitan. Urang doakeun mudah-mudahan Ibu ieu Sohibul hajat sakula wargi sadayana masing sarehat amin. Cing paranjang Yosua masing jalembar milik rizki. Oke mudah-mudahan ia murang kalih anu nembe di khitan teh masing biasa janten waladun sabik hartosna murang kalih anu mana derajatna eta murang kalih teh ngaluhuran nu janten sepuhna amin ya Allah ya Rabbal. Antahilap nu kusim abdi dipika hormat ibu-ibu anu lucu, bapak-bapak anu garaya daramang atuh sadayana. Alhamdulillah. Matak tiasa sumping ke cager meureun. Ari abdi mah ieu teh nuju kirang sehat. Mari nembe diparios ka dokter saurna teh aya gangguan dina darah. Pidoana ya jadi abdi teh kaluhur darah tinggi, kahandap darah rendah, lamun ka pemuda darah muda, lamun ka aki-aki demam berdarah. Tak lamun abdi ceramahna hayang sumanget pemuda kahareukeun, aki-aki katukangkeun. Penyakit malaria. Tapi tenan naon lah urang maksakeun we. Mudah-mudahan ya riungan masing janten wasilah urang sadayana ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa amin. Anu mahabbah ka para alimil ulama. Oke masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Ya Allah ya Rabbal. Teraskeun Bu. Bios abdi ceramahna bari tati. Ibu ruas henteu milari abdi. Bilih aya nu reuas da sugan teh neng nais teh jangkung gede bari geulis. Ari pucung hul nu datang sagede leunca. Teu nanaon mubalighna alit teu nanaon. Da rumah saleutik lamun diuk asa beuki leutik ieu teh. Matak rek nangtung we. Alhamdulillah abdi bungah kacida luar biasa. Tiasa silaturahmi sareng urang dieu milari kekompakan para jamaah anu sakieu seueurna alhamdulillah. Lamun dipilari-pilari ieu jamaah nu hadir aya 1000 urang ieu. Aya teu? Aya. Bahkan ieu nu hadir ibu lain jelema hungkul. Da jurig oge ngari nu hadir ieu teh. An bedana jurig jeung jelema ari jelema resep cicingna dinu caraang diharareup tah ari jurig mah ditaruka. Tuh aya itu nu calicing di tukang berarti eta teh nyumput. Biar aku jurig di karopea. Tak sok ibu bapak nu diparengker tang ngaralih ieu kursi karosong keneh. Lamun ngalih didoakeun cing dijembarkeun milik rizkina. Mentong diaminan dah henteu pindahna oge. Nu hayang beunghar ya mah. Abdi yakin Sohibul hajat ngulem ka urang sadayana sumping kana ieu tempat teh Bu hoyong nyungkeun doa ti urang. Mudah-mudahan ieu murang kalih anu dikhitan teh masing dijantenkeun murang kalih anu soleh. Amin. Ibu hoyong gaduh murang kalih anu soleh. Bapak hoyong gaduh murang kalih anu soleh. Ari bapana geus soleh acan. Ari ibuna geus solehah acan. Acan duanana cenah paingan budakna bedegong oge. Da buah anu jatuh moal jauh jeung tangkalna leres teh. Kupingkeun Bu, Pak ari budak teh siga kacang. Ari kacang kudu dituturusan. Lamun ibu jeung bapak hoyong gaduh murang kalih anu saleh teu cukup ngadoa Rabbi habli minas solihin. Rek nepi ka ceurik getih oge ngadoa hungkul moal cukup. Tapi budak teh kudu dituturusan tegasna mah kudu dicontohan ku indung bapakna.
Da biasana di urang mah nalika ngong adan di masjid cek si bapak ka budak teh kieu, ujang kadenge geus adan jugra ka masjid. Aya di dieu bapak-bapak anu kitu. Teu aya di dieu mah ibu teu aya. Teu aya nu ngaku. Salah Pak nu kitu teh. Kuduna mah kieu, ujang ka kuping tos adan. Hayu urang ka masjid. Benten teh. Tadi mah juga hari ieu mah hayu. Tadi mah nitah hari ieu mah dibarengan. Ibu ge sami ulah ari ka budak neng ieu tutupan aurat, make baju muslimah, make kerudung syar'i, ari ojo bubudu gula. Punten da zaman ayeuna mah istri teh ari kerudung teu lesot, ari rok morosot. Nauzu. Tapi alhamdulillah di dieu mah ibu-ibu nak ngaranggo tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah baca di dieu mah ngan teuing geus di dieu mah. Oh padi baruka tiungna teh hareud ararat bayeung dan ais mah apal nu sok make tiung jeung nutara make tiung heg make kaciri nyarareng sok tong diomekeun jadi kanyahoan sekedah diomekeun aja sawios kartos henteu Bu. Jadi hoyong gaduh murang kali anu soleh solehah teh urang nage kudu soleha. Da ngadidik budak zaman ayeuna ngajarkeun budak zaman ayeuna Bu lain make huwa kaok lain make kuplak kaplok tapi kudu make akhlakul karimah, akhlak anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Upingkeun ibu bapak aya opat kewajiban sepuh kanu janten murang kalihna. Seueur kawajibanna teh ngan abdi mah bade ngabahas opat we moal seueur teuing bilih wengi teuing abdi uih ka Bandung Barat. Tadi perjalanan abdi berangkat tabuh 3 di Bandung Barat. Dugi ka dieu kirang langkung tadi tabuh 5:30. Mudah-mudahan pidoana ya abdi masing salamet di jalan. Ya Allah ya Rabbal. Naon wae cenah neng nais kawajiban sepuh kanu janten murang kalihna nu kahiji ibu catet kawajiban sepuh ka budak teh kahiji biayaaneun. Leres teh. Tong boroning ayeuna budak geus ngajarentul kieu ti mimiti dikandung budak teh tos jadi biayaaneun. Biasana ibu-ibu anu hamil osok nyiram. Jam 12 beuting hudang hayang rujak cuka. Atuh budakna pas lahir teh jadi haseup. Aya oge kang anu nyiramna teh hayang pais dikotok. Salakina baueun oge da dipais dikotok teh ngabelaan istrina. Geus asak dibikeun ka ibuna ari geus dibikeun cek ibu, "Bapak, bieu dede utuh dengan harewos ka mamah sauna teh pek we hakan ku bapak." Ngabelaan eta nyiram luar biasa. Ari nyiram ibu biayaaneun henteu? Biayaaneun. Terus biasana ibu-ibu anu hamil pamitos 4 sasih ngayakeun syukuran 4 bulanan biayaaneun teu? 7 bulan biayaaneun teu? Nepi ka ngalahirkeun masih keneh biayaan. Pecah air ketuban dibawa ku salakina ka bidan. Temaknya ka warteg marek dahar meureun. Cek bidan sok ibu geura naik kana kasur nyamuhun da kana kenteng mah luhur teuing. Sok ibu geura tarik napasna atuh heueuh bidan da tarik tambang mah Agustusan. Sok ibu geura heujeunkeun, ibu ngaheujeun sarta karekebek ngalahirkeun budak teh leres henteu? Nyeri luar biasa, ngesang ngoprot kesang badag kesang lemut. Ditanya ku salakina, "Mah nyeri bapak." "Mah hareudang bapak sok atuh tiupan." Tong tarik teuing bapak
kunaon mama bau beteng mulus di rumah da cager terus entah bu cik jarawaku ibu-ibu cingkompak saking setiana salaki ibu nalika ibu ngahejen ngalahirkan budak salaki ngilu ngahejen henteu terus cing tarik ngilu ngahejen henteu sugandi dia masih bapak ngilu ngahareje ibu borojol budak salaki borojol tai jadi luar biasa ngalahirkan budak teh lain ngan saukur biayaanan tapi perjuanganna masya Allah luar biasa taruhana nyawa ngalahirkan murang kali budak tos lahir teras ngayakeun syukuran akekahan tos rada ageng disepitan rada ageng deui disakolakeun dipasantrenkeun nalika tos dewasa ditikahkeun eta teh budak masih keneh biayaan berarti benar kewajiban kahiji sepuh kanu janten murang kalihna ngabiayaan. Nomor kedua kewajiban sepuh kanu jadi budak teh naon nguruskeun teu cukup ngabiayaan teu cukup mere jajan ka budak teu cukup ngabiayaan SPP sekolah SPP pesantren tapi budak kudu diuruskeun. Numpang seringna ngurus budak bapana atawa indungna tah gini lain ngabahas nu gawe ieu mah nu ngurus heula numpang sering nak ngurus budak teh indungna matakan ciri-ciri istri calon ahli surga salah sahijina nyaeta anu sabar ngurus budak. Abdi rek ngaros ibu osok salabar ngurus budak sakapeung cenah neng nais berarti sakapeung mah kadang osok kadang tara sesering nama kupingkeun bu ibu kedah tiasa mencontoh akhlakna mamah Imam Sudes kenal sareng Imam Sudes teh Imam Sudes teh imam di Mekah karantos ibu ka itu haroyong ka Mekah hoyong tos daftar teu ajan gaduh artosna henteu rek saha nu mawa tapi teu naon malam ayeuna urang munajat ka Gusti Allah mudah-mudahan urang sadayana masing enggal dipapari nasib tiasa jarah Mekah Madinah amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ibu Imam Sudes teh imam di Mekah nuju alitna eta Imam Sudes teh bangor kacida luar biasa bedegongna pernah suatu ketika mamahna Imam Sudes kadongkapan rombongan tamu biasana geuning urang lamun aya tamu teh osok masak leres teh mamahna Imam Sudes masak dugi ka pinuh meja teh ku pasakan. Tiba-tiba apa yang terjadi Pak saking ku bangor-bangorna Imam Sudes eta pasakan dina meja kabeh dikesikan bayangkeun lamun ibu dikitukeun kudu jadi budak rek dikumaha eta budak rek dikumaha nu nyiwit aya nu ngabanjur anu nakol anu najong anu nyintrek ayah sigana teh di dieu mah tapi mamahna Imam Sudes mah teu kitu ningang milari eta pasakan dina meja dikesikan ku Imam Sudes teh ngadon dikieukeun Gusti Sudes anjeun teh meuni soleh-soleh teuing didoakeun ku mamah cing jadi imam di Masjidil Haram pan ayeuna terbuktina hikmahna naon neng nais tina cerita eta kade ibu jeung bapak lamun kesel kanu jadi budak ulah wantun-wantun ngucapkeun kagorengan da biasana ti urang mah ibu kesel ka budak teh dikieukeun Gusti anjeun teh ni kedul-kedul teuing rek jadi naon gedena atuh budak rek iraha rajinna eueuh teh salah indung bapana keneh keur kesel nyebut dasar si kedul. Hati-hati bu, ucapan teh doa
Apalagi doa seorang ibu itu mustajab, enggal diijabahna. Matak lamun kesel ka budak teh ti ayeuna mah ulah ngucapkeun kagorengan, tapi ucapkeun anu sae. Ibu bapak kesel ka budak kieukeun, Gusti anjeun teh meuni bager-bager teuing, didoakeun ku mamah cing jadi ulama besar, pengusaha sukses, orang kaya dermawan. Ibu kantos nyarekan budak siga kitu. Kahartos enta Bu, barada diamalkeun moal. Jadi ti ayeuna lamun kesel ka budak ulah ngucapkeun kagoreng. Pedah budak kedul hese diatur disebutkeun kieu rek jadi naon maneh teh gedena. Teu bisa kitu Bu. Masa depan seseorang itu tidak bisa dilihat dari masa sekarang. Bahwa budak anu ku urang disebut kedul teh engke nama masa yang akan datang jadi ulama, jadi presiden, jadi gubernur teu aya nu terang nasib mah. Terus letak di ayeuna sok kesel ka budak teh doakeun anu sae, ucapkeun kasaean sanes kagorengan. Dua cenah kewajiban sepuh teh nyaeta ngurus budak. Lanjut. Nu katilu kewajiban sepuh kanu janten murang kalihna teh naon? Ngadidik. Teu cukup dibiayaan, teu cukup dibere jajan, teu cukup dibere tuang, dibajuan, dimandian budak teh, tapi budak kudu dididik. Eta tanggung jawab pangageungna sepuh kanu janten murang kalih nyaeta ngadidik. Ngan punten didikan sepuh ayeuna pangarsa sareng kapungkur benten. Nyapunya. Didikan sepuh ayeuna sareng kapungkur benten. Kapungkur mah lamun budak hoyong nuang katuangan anu teu sok dikumaha heula. Digayung ku indungna dibeuweung. Ari ayeuna aya keneh nu sok dibeuweung? Teu aya, ayeuna mah make blender. Da baheula mah can aya blender atuh, blenderna manual, make lambai. Saparantosna lemut dihuapkeun pan kana lambai budakna, bari ngucapkeun sholawat, bari zikir ka Gusti Allah, atuh nu lebet kana patuangan budak teh janten barokah. Leres teh. Nah ibu-ibu ayeuna ngawapan budak ngadon nyanyi dasar kau keong racun. Atuh budak lainna jadi barokah ngadon mencret. Beda barokah na barokah keong racun. Kapungkur mah ibu nimang-nimang budak mependek budak teh nu diucapkeun kalimat-kalimat thayyibah, nu diucapkeun kalimat-kalimat sholawat. Sepuh kapungkur mah bari mangku budak teh bari sholawatan, sholatullah salamullah ala toha rasul, sholatullah salamullah. Nu hartosna berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan jangan bercerai Pan di urang ge seueur nu teu akur jeung dulur teh. Ari dulur jadi batur, ari batur jadi dulur. Lebaran daratang kabehna ari si eta henteu. Aya di dieu nu kitu aya. Eta lanceuk ibu eta teh. Pasti dina hiji daerah dina suatu kampung teh aya wae nu teu akur jeung tatangga, aya wae nu teu akur jeung dulur. Nah dulur salemur atawa dulur sakasur. Atak bapak ibu kedah akur, ibu kedah akur jeung salaki, bapak cing akur jeung pamajikan, oge ibu jeung bapak cing akur jeung nu jadi budak. Panaya budak teh anu teu betah cicing di imah gara-gara indung bapakna leres teh. Teu alakur, broken home lamun ceuk zaman ayeuna mah bahasana. Ada kade ibu Imas, bapak Sukatma cing alakur di payunan murang kalih teh jaga keharmonisan rumah tangga, contohan budak teh carana berumah tangga anu sae. Insya alhamdulillah. Teruskan Bu. Bade narosela ari di dia biasana pangaosan sok duwi katabuh sabaraha? Kadang-kadang nepi ka jam 3 eta. Da sigana dina pangaosan mingonan mah 1/2 jam geus nundutan. Terus teh.
mualami teuing lah cekap sakedap deui. Dari pengawasan mah cukup singkat, padat, melekat, kade poho balik marawa ilmu manfaat. Ari kana berkat menitari. Ada kieu resiko ngomong jeung ali barang hakan teh. Cukup 10 menit deui cekap. Masih kiat 10 menit deui kiat. Kudu mi indung ka waktu mi bapak ka zamanmu. Ieu urang teh acara nuju hitanan. Ayeuna urang bahas naon sih Bu hikmahna di hitan teh. Bilih teu acan terang atanapi hilap deui urang dieu da percanten ari urang dieu mah sadayana ahli ilmu. Kantun ngaramalkeunana leres teu. Hikmah di hitan Bu di antawisna aya 5. Nu kahiji hikmahna di hitan teh li ta'abbud pikeun ibadah. Jadi sapur-sapur perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah eta bernilai jadi ibadah. Pan hitan teh mangrupikeun ibadah anu nyeri kalebetna teh. Tah abdi rek naros ieu ka bapak-bapak. Bapak leres di hitan teh nyeri. Araya ieu teh bapak-bapana. Matak da abi mah sok hoream nanya ari ka bapak-bapak teh. Sok tara nyora. Aya ku ayana nyora pikakeungeun si bapak mah. Pak araya. Jawabna teh kitu ngadehem we hungkul siga karuhun. Sing tarik Pak, waras di hitan teh nyeri. Naon buktina? Atuh lamun di hitan nikmat mah meureun Bapak sukat mangke katagihan. Buktina di hitan teh nyeri teu aya nu hoyongeun deui. Leres teu? Hiji cenah hikmahna di hitan teh li ta'abbud pikeun ibadah. Nu kadua hikmahna di hitan teh naon? Li ijalatin najasah supaya ngaleungitkeun sabab lamun murang kali teu acan di hitan Bu, khawatir aya najis nu nyangklung di jero kulit nu teu acan diteuk-teuk. Batak saur ulama fikih nu apik, budak lalaki nu teu acan disepitan ulah waka dicacandak ka masjid. Bisi di bumina papang, nu diwasuna luar hungkul. Kartos teh. Di urang mah paribasa geuning di hitan teh disebatna sunatan. Memang laras hitan emang rupikeun sunnah. Tapi dina pelaksanaan mah jadi wajib. Al-khitan wajibun li annahu syartun li sihatis shalah. Hitan teh ngajadi wajib karena syarat sahna shalat. Hitan teh sunnah, asalna sunnah Kanjeng Nabi Ibrahim anu disampurnakeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Pan aya 10 sunnahna teh Bu. Aya sunnahna Kanjeng Nabi Ibrahim teh nu hartosna berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan jangan bercerai pan di urang ge seueur nu teu akur jeung dulur teh. Ari dulur jadi batur, ari batur jadi dulur. Lebaran daratang kabehna ari si eta henteu. Aya di dieu nu ge kaya. Eta lanceuk ibu eta teh. Pasti dina hiji daerah dina suatu kampung teh aya wae nu teu akur jeung tatangga, aya wae nu teu akur jeung dulur. Nah dulur salemur atawa dulur sakasur. Atak bapak ibu kedah akur, ibu kedah akur jeung salaki, bapak cing akur jeung pamajikan, oge ibu jeung bapak cing akur jeung nu jadi budak. Panaya budak teh anu teu betah cicing di imah gara-gara indung bapakna leres teu. Teu alakur, broken home lamun cek zaman ayeuna mah bahasana. Ada kade ibu Imas, bapak Sukatma cing alakur di payunan murang kalih teh jaga keharmonisan rumah tangga. Contohan budak teh carana berumah tangga anu sae. Insya alhamdulillah. Teraskeun Bu.
Badena Rasulullah ari di dia biasana pangaosan sok duwi katabuh sabaraha. Kadang-kadang nepi ka jam 3 eta. Da sigana dina pangaosan mingonan mah satengah jam geus nuntutan. Terus da moal meeting lah cekap sakedap deui. Dari pengawasan mah cukup singkat, padat, melekat, kade poho balik marawa ilmu manfaat. Ari kana berkat menitari. Ada kieu resiko ngomong jeung ali barang hakan teh. Cukup 10 menit deui cekap. Masih kiat 10 menit deui kiat. Kudu mi indung ka waktu mi bapak ka zaman bu. Ieu urang teh acara nuju hitanan. Ayeuna urang bahas naon sih bu hikmahna di hitan teh. Pilih teu acan terang atanapi hilap deui urang dieu. Da percanten ari urang dieu mah sadayana ahli ilmu. Kantun ngaramalkeunana leres teh. Hikmah di hitan bu di antawisna aya 5. Nu kahiji hikmahna di hitan teh li ta'abbud pikeun ibadah. Jadi sakur-sakur perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah eta bernilai jadi ibadah. Pan hitan teh mangrupikeun ibadah anu nyeri kalebetna teh. Tah abdi rek naros ieu ka bapak-bapak. Bapak leres di hitan teh nyeri. Araya ieu teh bapak-bapana. Matak da abdi mah sok hoream nanya ari ka bapak-bapak teh. Sok tara nyora. Aya ku ayana nyora pikakeungeun si bapak mah. Pak araya. Jawabna teh kitu ngadehem we hungkul siga karuhun. Sing tarik Pak, leres di hitan teh nyeri. Naon buktina? Atuh lamun di hitan nikmat mah meureun Bapak sukat mangke katagihan. Buktina di hitan teh nyeri teu aya nu hoyongeun deui. Leres teu? Hiji cenah hikmahna di hitan teh li ta'abbud pikeun ibadah. Nu kadua hikmahna di hitan teh naon? Li ijalatin najasah supaya ngaleungitkeun sabab lamun murang kali teu acan di hitan bu khawatir aya najis nu nyangklung di jero kulit nu teu acan diteuk-teuk. Matak saur ulama fikih nu apik budak lalaki nu teu acan disepitan ulah waka dicacandak ka masjid. Bisi di bumina papang nu diwasuna luar hungkul. Kartos da. Di urang mah paribasa geuning di hitan teh disebatna sunatan. Memang laras hitan emang rupikeun sunnah. Tapi dina pelaksanaan mah jadi wajib. Al-khitan wajibun li annahu syartun li sihatis shalah. Hitan teh ngajadi wajib karena syarat sahna salat. Hitan teh sunnah, asalna sunnah Kanjeng Nabi Ibrahim anu disampurnakeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Pan aya 10 sunnahna teh bu. Aya sunnahna Kanjeng Nabi Ibrahim teh